Assalamualaikum wilujeng enjing patepang deui sareng ibu dina basa Sunda. Materi ayeuna teh nyaeta basa hormat. Materi hari ini yaitu tentang bahasa hormat. Undak usuk basa Sunda nyaeta bahasa atau tata krama basa. Undak usuk bahasa Sunda adalah bahasa atau tata krama bahasa. Urat badakna tata krama bahasa Sunda teh dibagi tilu. Secara garis besar tata krama bahasa Sunda itu dibagi tiga. Nu kahiji basa kasar digunakeun keur sato atawa jalma nu keur ambek. Yang pertama yaitu bahasa kasar. Biasanya digunakan untuk hewan atau orang yang sedang marah. Nu kadua bahasa loma. Umumna dipake dina suasana loma atawa jeung batur geus loma. Yang kedua bahasa akrab. Umumnya biasa digunakan dalam suasana akrab atau sedang berbicara dengan orang yang sudah akrab. Nu katilu bahasa hormat atau lemes. Umumna dipake dina suasana resmi nyaeta jeung nu dipihormat, oge nyaeta jeung nu can wano. Yang ketiga yaitu bahasa hormat atau lembut. Biasanya digunakan dalam suasana resmi dengan orang yang dihormati dan orang-orang yang belum dikenal. Bahasa hormat atau lemes teh aya dua. Nu kahiji lemes keur batur, nu kadua lemes keur sorangan. Bahasa hormat atau lembut itu ada dua. Ada hormat untuk orang lain, ada bahasa hormat untuk diri sendiri. Ayo tingali contohna. Tujuan ayana tata krama bahasa Sunda nyaeta pikeun silih hormat jeung kapada jalma. Tujuan adanya tata krama bahasa Sunda yaitu untuk menciptakan saling hormat dengan sesama manusia. Yuk tingali contohna nya. Tingali kana tabel aya basa loma, hormat keur sorangan jeung hormat keur batur. Lihat di tabel ada basa loma, balik, hormat keur sorangan wangsul, hormat keur batur mulih. Contohna kuring balik di sakola. Jadi kita menggunakan kuring dan kata balik karena berbicara dengan yang sudah akrab. Abdi wangsul di sakola. Ini ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa hormat keur sorangan. Bapak mulih ti sakola. Nah, ini menggunakan kata mulih karena hormat keur batur atau bahasa hormat untuk orang lain. Kalian perhatikan contoh yang lainnya juga ya. Yuk lanjutkeun. Nah, di dieu aya tabel basa loma, hormat keur sorangan jeung hormat keur batur. Jadi sudah diatur ya kata ketika kita berbahasa atau berbicara dengan yang sudah akrab, kita berbicara dengan bahasa hormat untuk diri sendiri dan berbicara hormat dengan orang lain. Mun sakieu pangajaran ti ibu dina dinten ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.